Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa sareng ibu anu kusimpuring nepi ka hormat sareng rerencangan anu kusimpuring nepi ka cinta, langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos parantos masihan nikmat ka urang sadaya di mana urang sadaya tiasa ngempel dina raraga ieu. Teu hilap sholawat sinareng salam urang kocorkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina raraga ieu simpuring bade ngadugikeun pentingna protokol kesehatan dina pandemi COVID-19. Naon anu dimaksud ku protokol kesehatan nyaeta panduan kesehatan di mana urang sadaya tiasa mandu kasehatan urang sadaya dina urang kudu aya 3 rupi nyaeta anu kahiji ngangge masker, anu kadua seringna ngabasuh panangan, anu katilu jaga jarak. Hayu urang sasarengan mandukeun protokol kesehatan ieu sangkan urang sadaya tiasa jauh tina virus bahaya atanapi panyakit anu aya di diri urang sadaya. Mung sakitu anu kusimpuling didugikeun manawi tiasa manfaat ka urang sadaya, hapunten bilih aya kalepatan atau salah kata anu teu merna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.